Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Pasundan nu dipikareus pikaji ku simkuring. Alhamdulillah dinten ieu teh nalika urang buruan Pasundan syuting simkuring syuting ieu tos lebet ka dinten kadua saum di sasi Ramadan tahun 1444 Hijriah ieu. Nah, maksud simkuring sanes ngemutan yen naon namina teh lebaran sakitu puluh dinten deui sanes. Mung ieu mah dina salamisasi Ramadan buruan Pasundan bade ngawangkong ngadurenyomkeun naros pengalaman ka narasumber nu hararebat ieu ngeunaan pengalaman mantena nalika mayunan Ramadan. Margi ieu sangat penting pisan baraya Pasundan. Penting numutkeun simkuring wirehing ayeuna sabaraha Ramadan teh kan kadang kawis identik sareng lokal kultur nu aya di negara-negara. Di lebet negara pami di Indonesia nu aya di provinsi-provinsi, kalebet provinsi urang. Taku kituna urang taleh heula ieu balad simkuring. Kang Sony Bebek. Alhamdulillah. Kang Sony gitu kan. Hapunten eta da nami bekena baraya Pasundan. Lah beken geuing teu sareng sama. Tapi nalika abdi amengan ka Hollywood nya cenah da Sony Bebek cenah eta gitu. Gitu. Mang Sony da Mang? Alhamdulillah sawalerna Bapak. Alhamdulillah. Baraya Pasundan ngemutan deui sok sanaos anjeunna Kang Tos naon namina teh sumping oge ka YouTube buruan Pasundan. Di payun teh urang ngabahas naon ya Kang Sony? Ngabahas budaya kaum budaya mudanya. Islam Islam. Pasantren. Pasantren, budaya pasantren leres. Baraya Pasundan sanes ku teh aya alesanna kunaon? Benten si Mang Sony sareng simkuring naon bentenna? Ari simkuring mah santri kalong, ai Kang Sony mah santri beneran. Wah. Abdi santri abal-abal sami abdi santri abal-abal. Simkuring Alibaba. Tapi di sisi sanes sapertos nu kauninga ku sabaraha naon namina teh pamiarsa atanapi baraya Pasundan Mang Sony Bebek oge anjeunna lian ti guru dosen sami sareng simkuring anjeunna oge seniman. Amin. Senimanna teh rada aya di dua kutub ekstrim cek abdi. Rada kadang Islami, kadang-kadang stunan. Oh laras eta. Atau napi rock and roll. Laras. Gitu. Atau rupina upami nuju setunan teh nuju panginten kadar teh elingna rada seueur gitu. Jika nate anti kadar teh eling oge pami setunan teh si Mang Sony mah barayanya jika nanti tanggal 25 nepi ka tanggal 30 teh eta bulan kolot. Laras. Tapi rupina mah laras. Sok aya kakeheul pawi sok hoyong setunan teh gitu. Ya keheul dunungan iraha mere THR cenanya gitu. Tapi kan lah maksudnya ayeuna mah da tebih keneh kana THR. Tilu minggonan deui. Nah nanging aya nu hoyong naon namina teh nyungkeun kamandangna ti Mang Sony ngeunaan ieu Ramadan tos teu karaos deui ayeuna urang aya di 1444 Hijriah. Ngeunaan pelaksanaan saum di sasi Ramadan. Tah sok ka wangkongkeun khususna di generasi simkuring mah angkatan kalahiran tahun 70 mentennya. Kalebet Kang Sony ge aya di seputaran angka 70-an sakitu panginten. Tah rada benten zaman ayeuna jeung zaman urang kapungkur. Muhun tangtos. Eta sarung nu diangge netepan tarawehnya sareng netepan 5 waktu sadi dinten baheula mah zaman urang nuju alit utaminya
sarung teh bisa dijadikeun kaulinan gitu nya. Leres. Sabada netepan tarawih Mohon. bade ka masjid oge. Mohon. Atanapi kumargi urang nuju laleutik, Leres. ari nu senior mah naretepan urang mah di sap Leres. pengker-pengkerna pisan teh. Walah silih gulitik. Leres. Silih seret. Silih seret. Leres. Ayeuna nyaris jiga nanti nyaris teu aya. Leres. Nyaris teu aya. Kumaha saur Mang Soni? Rupi. Pengalaman Mang Soni oge kalau. Nuhun sami rupi namanya tahun 70-an apa itu nya nu lahirna sakituan di usia tahun 80-an teh panginten. Urang mah silih samper. Mohon. Upami subuh atau napi bade tarawih teh silih samper. Dan itu memang khas. Khas si logat atau si nyanyianana kan memang gitu. Pami nyamper ka Pak Uboy gitu. Ayeuna mah teraoseun. Son gitu atau arik kapun anak itu teraoseun janten tina nyamper gitu benten itu. Nyamperna ge aya nu kakuping memang fisikna babaturan budak urang teh nyamper ka imah urang. Mun Kitu nya rek nyamper ka anak urang. Atanapi tos teh soraan da ku WA teh. Leres ayeuna mah. Urang geus dihareup imah. Leres. Budak urang teh jeung burusu teh lumpat ka payun. Ka maneh? Itu si Kojek geus aya di payun. Si Kojek geus aya di payun. Teu aya nyamper Teu aya nyamper ngajorowok gitu teu aya. Teu aya. Mun eta we tos hilang mun eta tos teu aya. Teras mun bisa pagodos pisan sarung teh salah sawios alat anu memang tiasa pisan dianggo ka heureuy kaulinan. Perang gobangna ku sarung, teras sarung dialukeun ka luhur janten muter. Panaon palus-alus pabuleud-buleud. Mun pabuleud-buleud. Atanapi pami daina mah disebatna kultum panten nya. Pami nuju ceramah teh di mimbar urang mah calik si sarungna didamel jiga paparahuan atanapi mobil teh kikituan gile. Padahal mah di jailan dirangkeunkeun. Babaturan baralik urang di dinya. Dirang. Tapi perbedaan anu memang ayeuna karaos pisan. Da kapungkur mah upami panginten oge aya bentenna kieu da kapungkur mah libur urang teh Pak Uboy. Mohon libur. Sasasi camplang. Sasasi teh libur mun. Pleng we pami sasi saum teh libur. Eta teh Menteri Agamana Pamunawir Sajali. Kene eta. Libur kapungkur mah janten memang aktivitas urang ti mimiti ngawitan saur dugikeun ka saur deui teh memang istuning sareng rencangannya guyub pisan. Da kalaluar upami rengse saur teh kalaluar mohon. Dugi ka aya istilah ngabeubeurang pada kapungkur mah teh aya pentenya dina mung aya ngabuburit kumargi kaluarna sarengse saur jadi aya istilah ngabeubeurang gitu ngantosan siang. Nah eta karaos indahna dan kalarasan upami abdi lahir di Bandung, sekolah di Bandung, tapi upami sasi saum mah abdi teh liburan ka Banjarsari ka Banjarsari nu ka antos abdi caros ka Pawumun ka Ciamis. Eta tiap menjelang maghrib teh ngadamel lori tina kas. Sanes tinu batang. Tina batang kawung. Leres caruluk tanggal caruluk. Lah budak ayeuna mun si Jani mau apalin caruluk naon meureun. Kolak da jeung carulukna we di mah. Tanggal carulukna teu apal. Jadi leres eta nganggo Jani mah apalna cangkaleng apalna. Nganggo juga mau lolorian disebutna teh ka handap gitu. Ya, masa kecil nu indah memang kecil di sasi saum teh leres pisan. Abdi mah di Purwakarta ngangge batang ieu lolorian teh. Batang tina tangkal naon namanya teh? Jambu batu. Mun nu lempengna ditek-tek. Itu teh terusnya dipasangan lahar leres. Ieu mah ditangkopkeun unggul jadan. Dikitukeun unggul jadi ngageleser ka handap. Rateul atuh da tilas sudah kapenten tangkal caruluk. Leres. Lajeng deui ku naonnya minatnya ku beungharna gitunya budaya
dugi ka nya dikawitanna teh tangtos ku para wali kan. Leres. Dugi ka naon dugi ka danget ayeuna eta Nuhun. naon legasina Nuhun. wali Songo teh ka ku urang karaosnya. Nuhun. Sehingga di urang mah yang disebat Islam Nusantara teh Leres. lajeng deui naon namina teh eta ngabuktoskeun yen agama Islam dalam hal ini Islam dina hal ieu kitu sanes sareng budaya teh Teu pacogregan. Leres pisan. Abdi panginten nembe kamari pisan aya kajian tentang Syekh Ali Al-Jifri. Habib Ali Al-Jifri teh anu naros anjeunna nuju ceramah. Ada yang bertanya bahwa musik teh haram soalnya. Nah, baca Arab di balar ku anjeunna masih kene hilafiyah eta teh tacan anu sapagodos di opat mazhab teh. Tapi anu sami-sami sapagodos nama adalah ketika dampaknya itu menjadi negatif, itu yang diharamkan semua sepakat. Jantan upami aya budaya atau napi aya musik, aya naon nu memang ulah patalina sareng dampak nu bakal menjadi negatif, eta mah sepakat sadayana haram gitu. Motong lebah dinya Mang Soni. Mohon. Dulur urang si Mang Man nya, Man Jasad, Leres. urang wartosan ka para followerna, ka para penggemarna Man Jasad supaya oyak-oyakeun huluna tong nemen teuing. Nah, takunan. Bilih rieut Mohon. beres nonton Jasad band. Leres. Pilih rieut, tina rieut kan jadi teu damang kan. Leres. Gitu. Bisa jadi utah-utahan. Leres. Nah, lamun gitu bisa disalahkeun. Karena tuh mereka maslahatan. Mang Man heureuy Mang Man. Janten pina gitu saur Habib Ali Al-Jifri teh. Janten tidak berkaitan dengan alat musiknya atau alat kebudayaannya gitu. Janten dampakna anu demotan mah gitu anu sadayana sapagodos. Nah, utamina bener dinu kebudayaan upami nyarioskeun kebudayaan, teu aya hiji ge kebudayaan anu awon. Ya, pasti upami nyebatkeun kebudayaan pasti produkna sae. Kan orang masuk udah budayana teh kitu meucen runtas samaran justru teh teu boga budaya teman. Nah, janten sok dibolak-balik itu. Pauboy pengennya. Di urang mah budaya nanti mun teu daek antri, lain budaya nu teu daek antri mah gitu. Da budaya mah pasti can ngabudaya justru. Can ngabudaya leres. Nah, sareng eta penten terbangan, hadroh, alat musik dan segala sesuatu yang patalina sareng sasi saum, marawis leres. Eta di pondok pesantren mah rame. Nuju Ramadan kieu teh. Mohon. Upamina mah apa intan di pesantren anu di kampung. Dulag teh. Dagdug. Teras aya nu protesnya. Leres. Da ongkop intan di lingkunganna. Di lingkunganna da eta. Nah, di luar tidinya di masjid-masjid anu caket sareng bumi mah diprotes. Meni gandeng. Nuhun. Meni gandeng. Nah, abdi emo menjelang tahun 2000-an di Bale Endah abdi tak atos dari Bale Endah janten aya kesepakatan di antara aparat RT sareng RW nya sok we anu sok di masjid aya dulag mah tapi ulah teuing atuh tisuk-isuk dugi tah janten aya eta customize janten mun aya bargaining. Ada bargaining. Jadi tong tisuk-isuk teuing atuh janten abdi emut di daerah Babakan Sadar di Bale Endah teh. Khusus di tabu opat dugikeun ka menjelang maghrib mangga gitu. Margi karena di masjid aya tadarus, aya naon aya kajian gitu teu gandeng teh. Tapi marorang kali resep. Eta dugi ka ayeuna kitu teh tah di daerah Bale Endah misalnya contoh. Rupina masih. Masih. Rupina masih mau diatur di daerah abdi. Khusus nama di daerah abdi khususna memang diatur teu teh enjing teuing. Karena painten masjidnya cara ketpisan sareng penduduk mau Bale Endah kadienakeun mungkin padat leres pisan perumahan seueur. Tapi eta ge teu janten tidak jadi bahwa persoalan da nyatos. Da memang faktana peuneun ari bumi padedet
Mohon. Kerwantina orang dengar. Komo anu nyeri waos mah. Aduh, Anu nu nyeri waos teh leres maksakeun saum deh kan. leres pisan. Padahal kan biasa longgarnya. Ya ngadulag gitu, dulag. Aduh, eta Teh. mah ulang kali teh. Aduh. Upami pas kanu kulitna mah poboy teh sawios. Oh. Ieu mah palabakan Eta kanu kalengna. kalengna teh kanu drum. Aduh. Tang eta. Cenah ayo si laing ari drum nama tong ditakolan. Pak hayang jiga Phil Collins. Hayang jiga Phil Collins. Aduh. Tah, lajeng deui mohon eta oge naon namina teh kan kieu nya Mun. maksudna tina sisi toleransi. Mohon, Sanes we toleransi antar umat Islamna, mohon. kaum muslimna, tapi oge antawis kaum muslim, umat Islam sareng non Islam. Mohon. Sos di lembur mangsone eta di Baleendah tangtos meureun ka 8 aya sabaraha nu non muslim. Leres. Tapi panginten tos kacanakeun. Leres. Jadi anjeunna ge cukup toleran lah gitu. Leres. Panginten kitu nya. Leres pisan. Pami nuju nguriling sahur tuh. Mhm. Bagi pikeun aranjeunna anu non muslim panginten. Jadi ada dan teu ti jam 3 teuing panginten nya. Teu ti jam 2 teuing nu diatur teh panten waktosna nu eta gitu. Ngaran. Dan sok atuh kikituan mah ngahudangkeun sahur mah ti mimitina 3:30 we gitu tong ti jam 2 teuing ti jam 3 mohon gitu. Nah, masyarakat anu non muslim oge salarasna mah janten bagi mereka mah da sehat panginten Mohon. ngemutna gitu. Leres. Janten kanu sehatna ikut bangun pagi-pagi teras anu patulapa talina sareng ieu Pak Ubuy. Mohon. Upami aya urang anu sangat pisan mengena mah pakaitanana sareng anu buka ge anjeunna masihan. Oh iya. Tajil teh. Mun iftar teh. Mun Anjeunna ge anjeunna masihan. masihan nya mohon. Leres. Terus urangnya sok ieu kalau buat simkuring kadienakeun tingkat toleransi dina bentuk anu sapertos kitu Leres. maparin kintunan nalika adzan maghrib naon namina teh kumelendang gitu nya naon namina ieu mungkin ka dieu mungkin nyeureun simkuring ningali gitu maksudna. Mohon. Da anu nyebutkeun nya eutikan mah media sanes. Media nya bener. Media nyebutkeun sudah tidak ada cek sama nih ulina ka mana itu. Nya eta kitu. Da maneh mah resep lamun rakyat gutereng wae nih. Nya bener. Saresna mah ieu mah mengutip Gus Dur menjelang Ramadan kemarin di Gus Durian di posting kembali mengungkap tentang Gus Dur, tentang pengawasan Gus Dur. Kita sebagai muslim terhormat pada saat bulan puasa harusnya menghormati yang non muslim. Jadi dibalik mindsetnya. Oh, ya dibalik eta mah. Dibalikkan mindset kita sebagai muslim yang terhormat pada saat bulan Ramadan kita harusnya menghormati yang non muslim. Kan sebuah pola pikir anu sakitu luar biasa sudah beyond gitu bagi-bagi abdi itu nya. Di pami dijabarkeun urang ulah hayang dihargaan atuh urang nu ngahargaan batur gitu maksudna. Abong orang puasa ningali batur nu barang dahar diteunggelan pinten kumaha. Bari jeung nyebut Allahu Akbar gitu. Guys, jadi kamana-mana keur make kecapan naon anu diperintahkeun ku agama teh kadang-kadang teu keur kitu ge keur biasa ge sok teu pas gitu kan. Mun. Menang naon namina teh lotre Allahu Akbar. Kehen sia. Ya salah eta alhamdulillah. Ya. Baraya Pasunan, Mang Soni jeung Simkuring sami tukang moe jejer. Sok eta gaduh kalangenan naon namina teh di pipir balong, di sisi balong. Kan teu acan abi teh di ulah musya pernah. Diagendakan jan gitu. Nah maksud Simkuring dilombakeun gitu nya komo nya kitu teh lah geuning nya. Beureman we mah nya.
sekali menang Allahu Akbar. Aduh cing deh. Cukup ya alhamdulillah ya gitu Leres. mah tong pakai jadi takbir. Mau pamih pegat teh banyak. Iya, pegat. Innalillahi cenah aduh. Tapi eta painten nu disebat ngusip syariah teh eta painten. Terus hiji waktos Mang Soni teu bebenangan, sim kuring bebenangan. Mang Soni kengeng henteu Pak Boy safakallah. Gelo aja. Aduh, Gusti. Nya janten ngawihan deui Mang Soni. Mun. Naon namina teh? Anu tadinya anu kebiasaan kaulinan kalangenan barudak ayeuna nu geus nya urang ge teu bisa maksakeun Leres. kebiasaan urang kapungkur Sareng ke zaman nu ka ayeuna ayeuna ka anak-anak bisa. urang ayeuna Leres teu pisan. biasa maksakeun. Boh komo ayeuna mah da teknologi informasi teh geus rapat pisan jeung Leres kahirupan pisan, urang. leres pisan. Kapungkur makan telepon ge make kabel. Leres. Nu gaduh telepon teh ngan sepuhna Mang Soni. Tina hiji RT teh di RT di Balai Endahna teh. Jadi Pak RT na wae rek nelepon dulurna anu aya di Cirebon. Pak cenah ka sepuhna Mang Soni ngiring nelpon, mangga sok kitu cenah gitu. Kapungkur mah kayak gitu ayeuna mah pan tos kieu. Maksa Ayeuna mah teu gaduh aya warnet ayeuna mah aya wartel. aya wartel. Nah maksana ge Mang Soni ieu hariwang naon namina teh hariwang teh cek sim kuring meureun cek baturan make kudu dipikah hariwangkeun. Tapi da si kuring sim kuring mah jigana Mang Soni ge sami asa resep mempertahankan kebiasaan-kebiasaan lokal teh gitu kan. Nuhun. Resep gitunya. Nah, maksudnya ku kondisi jiga kieu bisa jadi beres taraweh teh sarpi masjid teh meureunnya ini mah. Pisan, Pisan nya. sepi pisan muhun. Karaosnya. Karaos pisan. Saat janten panginten da ayeuna mah aya kusieun oge. Marurang kali ka masjid teh anu heureuy digebotan, anu garandeng di huah-huah gitu sih janten aya mainten trauma mah henteu jadi enggan jadi hoream ka masjid mun dah teu meunang gandeng teu meunang heureung teu meunang ulin gitu. Panginten da kapungkur mah tak urang guyub ka masjid ge pan diantep. Mohon. Ku ustadna ku nya memang sok dicepret eta oge ari ka malinaan teuing mah sok aya nu nangis bledug. Eta mah tangtos dijajarkeun diceprotan gitu. Ngan buburuan di pengker mah pan nya diantep we gitu. Tapi tidinya ku diantepna eta berdampak ka usia tertentu teh ja urang sono ka masjid. Urang sono ka masjid, tepang sareng rerencangan di mana inget teh baheula atuh henteu dina solehna ge urang teh aya kenangan urang pernah ka masjid itu apa. Kari eta tadi menarik nu saur Kang Soninya jadi sono ka masjid. Leres. Alatan aya budaya lokal anu di anu direah-reah. Leres pisan. Tangtos secara tidak langsung. Mohon. Harita ge urang ge emut. Anu diayakeun mah dugi kaina ge eta aya maksud sim kuring panitia Ramadan. Oh mohon. Pasti sok aya kan ku Pak RT teh diayakeun. Kapungkurna pan likuran teh numpang. Aduh, eta mah. Tah eta panginten itu kan sebuah kebudayaan nu aya di urang udah di panginten di Islamna di Jazirah mah teu aya. Teu aya. Nya kan dugi ka cenah lebaran mah rame di Asia, pangpangna di Indonesia. Mun. Di Arab Saudi mah di Mekah cenah tos salat Id teh bubar teh aya karya. Nuju masih kene nya SD mah meni ngantosan kanu pas likuran teh. Da ayeuna nasi uduk, enjing, wah eta berlimpah makanan leres. Atuh tiasa kacana ka bumi. Leres pisan. Di naon namina teh dipintonkeun ka indung urang. Tah di masjid itu. Di masjid. Itu tuh menyenangkan, tapi ayeuna mah datos teu aya budaya utamina di kota apa nya. Likuran dengan makanan setelah tarawih di bala kecerakan sareng gitu. Pangintennya kedah masjid teh kedah salat ya doa atau selesai padahal di masjid panginten tiasa. Tapi kadienakeun panginten aya dampak oge
stres masih kebiasaan kalebet Pak Jokowi oge jadi Mhm. simkuring rada heran nah buka bersama dilarang memang di kalangan Mhm. pejabat tinggi negaranya Mhm. sareng kepala daerah jadi upami rektor dekan ketua KONI mah kengeng eta Kenging. ngayakeun bukber gitu kan Kenging. abdi mun teu ngayakeun buka bersama tada teuing di demona ku dosen gitu kan Tertangtos pasti. padekan aya naon ya gitu aliran naon ya Wah. jadi kana aliran Jadi kanu mazhab ada kal mazhab naon ya padekan Mazhab naon tahun itu? ieu mah teu diayakeun cenah Boa-boa ke THRG eueuh gitu. Wah, eta wah jadi ujungna kadinya. Kadinya. Wah, eta bahaya. nu kitu mah atos lah cek Mang Soni teh cenah disebatna tos padekan mah mazhab ieu mazhab koret janten naon namina teh nya sakali deui nya Mang Soni urang nya Wihani tadi maksud simkuring pap eta maksud teh tiasa janten 2 tahun atuh urang naon Ai pembatasan. pembatasan Leres. ku nu namina si Covid ya, Nuhun, Covid-19 utamina. Nuhun. Lajeng gitu maksud simkuring ayeuna di Pak Presiden ngademang putusan eta nya sok Nuhun. sanaos sanes kangge balarea eta mah Mhm. dengan ukur di lingkungan eta sok sanaos nya alasanna teh cenah kan saur Pak Pramono Anung teh hawatos masih transisi Covid. Nuhun. Nu kadua kumargi pamarentah ayeuna nuju seueur di protes ku Nuhun, rakyatna nuhun. ngeunaan hirup mewah. Leres. Nya bisa-bisa oge sih lah hari Anu kadinya mah. kadua selesa mah da ari nu Kadua kahijina Covid mah da tos bare Pak Presidenna ge tos Mun tos sering miwarang konser pan Pak ngarang Presiden. konser, nonton wae di Mun. malih kan. Ari buka bersama Buka banyak. bersama mah nya. Nu kadua sih Nu gana kadua, mah. Nu abdi kadua. yakin nu kadua memang eta ari hirup nu kitu mah memang Leres. urang ge simkuring sareng Kang Soni ge panuju pisan kana putusan Pak Jokowi. Leres. Jadi nya tong nyirikeun lah. Eta teh saking kunyaah Pak Presiden teh, paintennya ka bawahanana ulah buka bersama bilih ka Ciriku Batur. Ciriku Batu. Janten suudon duit Aha. nanti mana Aha. gitu kan. Syukur-syukur makan dina nyana ge tong kapanggih gitu kan maksudnya. Tong dicirikeun. Jeung di ayeuna mah kan kumargi tiap jelema nyepeng kamera Leres. ngalangkuan handphone jadi kan teu tiasa jiga ka baheula Leres. mah kamera teh nya kamerana wartawan we. Leres. Ari ayeuna mah pan Wah. disumput-sumput ge wah ieu disut cenah ieu Ayeuna. bajunya Om Soni gitu. Dari mana? Bermerek. Ya dari tukang jahit lah. Jam tangannya dari mana? Dari toko jam gitu kan. Paminingal kanu ngabuburit ya Pak Bu ayeuna Ya. mah pun kapuk. Ayeuna pun anak pan kieu we. Urang mah ngabuburit pan keluar. Ka mana-mana urang. Kamana mah di kaleci lah main gambar lah, Gambar. kareta perang gobang lah kumaha eta Ucing sumput. kucing sumput gitu. Ayeuna mah menjadi bukan kudu nolak teknologi henteu atuh ciknya aya naon we atuh keluar Ya, gitu. ya. Manya kudu usul mah hari tanpa game Sasasi sasasi itu misalkan. Salami Ramadan. Salami Ramadan. Tidak ada game. Tidak ada game itu. Aduh, susah oge. Aduh, Mang Soni teu karaos urang teh. Leres. Ngawangkong teh. Leres bisa. Sareng lamun ditraskeun sajam deui urang Alahab. bilih batal Alahab Alahab. pisan. Aduh teu Mending kieu. urang traskeun ieu bada boboran kayaknya Siap, urang siap. ngawangkong deui di Siap. buruan Pasundan. Siap. Asoni nuhun. Sami-sami abi nu urang kilang Wilujeng ngapunten. Baraya Pasundan luar biasa. Tah langkungna Kang Soni teh. Maksud simkuring kieu ayeuna rengse taping, rengse syuting teh anjeunna bade ngajajab putrana Mun. lebet deui ka Kobong di daerah Cililin. Mun, di Tuh, Sumur Bandung. Di Sumur Bandung. Sumur Bandung teh kahot eta mah. Amin. Wilujeng mugi tuang putra Amin. janten murang kali nu soleh. Amin. Amin. Solehah sadayana Amin. oge Baraya Pasundan. Mugi budak-budak urang tong jiga budak si eta gitu kan. Tapi kudu jiga budak-budak anu murang kali anu tiasa nyontoh karena naon sikap-sikap sunnah Rasul. Amin. Saneskan. Amin ya Allah. Janten murang kali nu soleh sareng Amin. soleha. Amin ya Allah. Sakali deui ulah jiga budak si eta gitu. Mangga nuhun Baraya Pasundan sakieu wae wangkongan simkuring ngeunaan kabiasaan-kabiasaan di sasi Ramadan, ngeunaan saum di sasi Ramadan
sareng budaya nu aya di sabudeunana utami budaya urang, budaya urang Sunda, urang Jawa Barat, urang Indonesia. Sakali deui hatur nuhun, tepang deui dina episode salajengna sareng narasumber nu sanesna deui. Cag hatur nuhun, wilujeng ngalaksanakeun saum di sasi Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.